Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantun jajara carios si Endul Jawara Olo Kejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kadongeng emang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol sukrep. Atuh mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita si Endul Jawara Olo Kejo. Sok parayun sadayana. Enya hayu galing, 6 urang pastikeun kumaha kayaan si Endul teh. Duana nanti lempang we ngadeukeutan. Geus rada deukeut mah keteyep hati-hatina karlengkaan teh henteu nyimulkeun sora. Teu lila duana nanti geus aya di sakikireun si Endul. Anu katempo masih tetep we ngagoler teu usik teu malih. Kojor kitu euy, lain sare. Da teu kadenge kereknya euy. Alah nya. Tapi can pasti sia. Tu tinggal itu beteungna euy. Atawa dadana nah renghap ranjug atawa henteu euy. Heueuh naik turun. Da ade sia. Naon hubunganna sia deula asmo? Ih, ari maneh kapan bisa kanyahoan nah ngarenghap keneh atawa henteu? Mun teu ngarenghap mah geus bisa dipastikeun. Tah si Endul teh kojor. Bener euy bener. Titinggal bener euy. Beteungna oge henteu ampul-ampulan dadan oge cicing. Sok komo bobogaan mah teu usik-pusik. Euy nya paeh si Endul teh euy paeh. Yakin dawek mah geus paeh. Pikeun mastikeun mah cobaan we euy. Pencet urat nadina geura. Lebah mana atuh eta urat aret teh? Ih, ari maneh lain urat aret sia urat nadi belegug. Sarua sia urat aret jeung urat nadi ge. Dulur repet ku hinis. Ukur beda tempat unggul. Ari urat aret mah di mana-mana. Sedengkeun ari urat nadi mah ukur dina beheung. Dina pinggang leungeun, dina pingping, bisa loba urat aret atuh. Nah, ari maneh galing kalah ka kana urat aret. Sok-sok ka itu pariksa urat nadina sia. Dina beheung anu minangka panggedena. Ih, ari sia. Panggedena mah urat murungkut teu. Lebah palangkakanana. Lain urat murungkut sia anu eta mah tapi uratan deuleu. Bener-bener maneh mah galing euy. Dasar sia mah urat ngajeprut. Sarap maneh mah ngajeprut. Ay gagabah sia teh ngomong teh. Nah, ari maneh asmo ngarekeun aing jelema beleg gelo deuleu. Atuh da sia mah jiga nu gelo. Sok sia deuleu pariksa ta urat nadi dah lain ka mana karep. Nya ke. Urang pariksa euy. Sorongkrong leungeun si Galing teh dideukeutkeun kana beung si Endul. Geus kitu mah gap. Ramo-ramoan leungeunna teh diantelkeun kana urat nadi. Basa geus kacampa karasa nyut-nyutan keneh. Nah masih nyut-nyutan geuning euy. Alah. Geus pae atau masih keneh hirup kitu euy. Sapir aku sia Galing nu bener. Nah masih keneh nyut-nyutan eta urat nadina teh. Nyut-nyutan keneh euy. Alah kumaha atuh euy. Wah masih keneh hirup ngan bae meureun geus sakarat. Coba euy kumaneh gere liang irungna geura. Lamun teu usik teu malik reaksi berarti geus lemah meureun eta teh si Endul teh. Tinggal nungguan waktu we nyalepaskeun nyawana. Tuh. Aya jukut euy. Bawa ke sia. Ku dewek urang gere liang irungna. Si Asmo atuh goragi we nyokot jukut anu rada panjang geus kitu mah dicabut song diasongkeun ka si Galing. Teu talangke ku si Galing teh laju dikerekeun kana liang irung si Endul. Aneh sakitu dikerean oge taya parowahan. Bisa jadi bener cenah geus lemah si Endul teh geus sakarat. Mun cek ayeuna mah cenah geus sekoma we meureunan.
Sakieu digarean oge cicing euy si Senul teh tah. Bener. Jika na geus mah tinggal nungguan waktu ieu mah. Alah, lamun geus kieu mah atuh urang kubur we euy ayeuna mah galing ngarah jongjon ari geus dikubur mah kapan pasti. Moal hirup deui tah si kurang ajar teh. Oh, bener euy. Urang kubur we lah. Urang nyieun kuburan. Duana nanti kuda gitu we nyieun kuburan keceluk ngalitaneuh make badog jeung gobang sabisa-bisa. Kabeneran tanah nate gemur atuh wabarieun teh hese teuing najan ku alat saya ya. Menang sajam na ngalitaneuh teh. Hiwari mah kuburan teh geus jadi. Kuburan teh rada gede da puguh nguburkeun awak Senul anu sakitu pada genyum tangih gueulna. Alah jadi oge euy kuburan teh. Cukup sakieu geja nguburkeun mayit si buta mah euy. Nya kaling, urang bawa ayeuna mah layonna ka dieu euy. Urang gotong we da puguh berat atuh eta anak gajah teh. Oh, sudi teuing aing mah kudu ngagotong si Senul. Moal kabawa kuduaan deuleu, urang gusur wae euy. Alah bener ketangnya. Moal kabawa kuduaan tah si wawalek teh. Urang gusur wae lah layonna ka dieu. Duana nanti laju we hanjat arek ngagusur layon Senul. Ngan bae basa geus deket ka saung duana teh kaget. Kaget anu lain dikina lantaran layon teh geus teu kasambak. Naka mana cenah layon Senul teh piraku atuh lamun leungit ti pupuguh mah. Cilaka euy Asmo. Naka mana nya layon Senul teh? Moal hirup keneh kitu euy. Laju indit. Sapiraku sia. Kapan geus ripuh tadi oge geus sakarat pasti geus paeh deuleu. Alah, nya buah-buah leungit. Daya tatu meureudan euy ku urang teh arek digusur. Embungeun layonna ku digusur mah. Alah, sapiraku sia di mana-mana oge nunggeus. Jadi layon mah moal bisa nanaon deuleu. Cokomo leungit mah deuleu. Teu mungkin siapa mohalan. Katempo duana teh bingung culang cileung we bari neneangan Senul di sabudeureun eta tempatan. Tapi sakitu diubak oge toleh teu kapanggih. Duana teh penasaran nah eta teh laju diteang ka guha. Teteh lah di guha ge suwung. Ngan bae basa duana teh ngaliwatan kana kuburan anu geus meunang ngali. Kepeg atuh reuwas. Lantaran kasambat dina eta liang kubur teh Senul teh geus ngagoler we. Alah, tinggal siap Asmo. Geus kasambak di jero liang kubur euy. Alah, bener euy kaling. Teteh lah paingan di teteangan ku urang teu kapanggih oge. Layon Senul teh geus asup sorangan ka liang kubur. Anak kitu mah bener eta Senul teh ngaleungit. Moal kitu embungeun euy lamun ku urang layonna digusur. Meureun milih ngaleungit we asup kana liang kubur ku sorangan. Alah, nya bisa jadi euy. Beureunan mung nyusahkeun urang. Hayu euy. Ayeuna mah urang urugan. Urang urugan eta mah ngarah jongjon. Nya hayu euy galing urang urugan we ayeuna mah. Alah, pileuleyan nu sia teh ayeuna mah tulus kojor teh. Sok sing betahnya di alam kubur kade ulah ngajung jurigan ka kuring duaan. Lantaran kuring mah ukur ngajalankeun parentah. Lamun arek kajung jurigan mah jigue jung jurigan kilintung. Nepi kadek dicekek oge pek bae kumaneh tah kilintung we cekek. Ulah nyekek ka kuring duaan. Ayeuna ari sia kalau kacapek sarupa kitu sia. Ih, ari maneh urang teh kudu cacarita kitu heula kumaha lamun urang teh dijung jurigan ku si Nul sia. Oh bener Nul. Ulah arek nyekek kuring duaan cekek mah tuh we kilintung. Lantaran eta kilintung teh anu geus marentah ka kuring duaan. Bener kitu Nul. Hade nama cekek we tak kilintung teh lah tuman nepi ka apae. Nah ari maneh sia. Kalakanita jurig si Nul nyekek kilintung sagala rupa. Ih, mending oge paeh kilintung teh euy. Marah harta karun teh jadi milik urang duaan deuleu. Kapanan lamun dihak ku kilintung mah urang teh moal kabagian gede. Benernya. Mending keneh ge paeh lah kilintung teh ngarah urang teh kapan ari beunang kuduaan mah tah harta karun teh bisa dibagi dua. Kabayang urang teh bakal nyorang kasenangan bakal jadi jelema beunghar euy galing. Bener pisan. Pokona mah dewek lamun geus beunghar mah hayang nyanung pamajikan teh hayang opat nu gareulis. Anu gede moal bahe noal nerkom pokona mah amprud-amprudan euy. Tah kitu Nul lamun arek kanjung jurigan mah ka kilintung we pek cekek ku maneh nepikeun ka pae asa ulah ka urang duaan.
Arek oge ka urang duaan maneh teh kudu mulang tarima euy. Lantaran kapan urang duaan teh anu ngurebkeun maneh ayeuna teh. Cacap si Asmo cacarita curung gunung si Nuhul teh hudang kek diuk puguwe atuh nu duaan teh mani reuwas. Reuwas anu lain dikieun kagetna cenah eta layon teh ngadak hudang. Untung masih kena bisa nahan diri hante kabur lalumpatan oge. Galing. Itu si layon si Endul hudang deuleu. Lah tuh diuk tuh. Alah, bener. Dan bisa hudang deui nya euy. Da eta atuh sia bet ngomong ka mana bae karep. Nyebutkeun kudu mulang tarima sagala rupa. Ayo jangan urang urugan ku taneuh. Bisi kaburu hanyat ke kumaha ieu. Laun hanyat teh cilaka deui cilaka. Atuh duana nanti kuragir we arek diurugan we cenah eta kuburan teh bisi si Endul kaburu hanyat. Ngan bae geus telat lantaran layon si Endul teh kaburu hanyat naek ka luhur puguwe atuh nu duaan teh maneh reuwas. Disirik namat di bubur hanyat laju ngajat lalumpatan malang pret geus teu nolih nanaon. Disirik nama paheula-heula we bari notok-notokkeun maneh bakat tingku soak. Ayo lupat so cilaka. Itu keburu hajat dulu. Alah nya galing. Aduh, nah ieu teh jadi kieu yeuh. Tulung. Aya mayit hudang deui euy. Tulung. Nu duaan ti geus malang pret we tutulubun. Turun ti luhureun pasir. Sedengkeun layon si Endul anu ngajanteng marhatikeun we bari tekung siratanya seurih. Hihihi. Rasakeun sia kurang ajar. Samarukna aing teh geus koit, samarukna aing teh geus bae. Sok padahal aing mah ukur pura-pura wungkul. Hihihi. Teteh lagening si Endul teh masih keneh hirup. Sanyana masih Endul teh sarewe hanteu paeh. Timbel anu geus diracunan teh kumake wisa orai hanteu metu hanteu mapan. Beteung si Endul teh bener-bener luar biasa. Wisa orai teh taya hartina. Pasa si Endul ngadenge sora lengka jalma nu ngadeukeutan ka saung. Laju atuh direret teteh lagening ternyata teh dua anggota karaman maung hideung si Galing jeung si Asmo. Keun cenah hayang nyahonan rek naraon eta nu duaan teh. Barang didedengekeun teteh lagening arek mastikeun paeh atawa acan. Anak itu mah maranehna teh geus baruang ngaliwatan timbal anu di daharan. Atuh si Endul teh pura-pura we papaehan. Keun cenah kudu diwara eta dua banggeluk teh. Basa si Galing keur ngagali liang kubur teh. Si Endul mah laju atuh ngatayap nyumput we asup kana jero rungkun. Basa nu duaan nyalempeurekeun deui ka saung arek mawa layon. Si Endul teh laju manehna teh kuragir we ngatayap asup kana liang kubur. Ngarah disangka nama manehna teh ngaleungit asup sorangan kana liang kubur. Kitu kajadian anu sabenerna mah. Sabada si Galing jeung si Asmo geus kalabur mah atuh eta si Endul teh laju we nyanehna teh balik di ka saung gek diuk. Ih, kabayang ku aing. Pasti eta si Galing jeung si Asmo teh soak lantaran aya mayit bisa hirup deui, bisa hudang deui. Keun lasina bebeja ka si Lintung. Ih, kanehan nu geus kajadian di ieu pasir loa. Teteh lagening ka si Owolek teh eureun-eureun nareka hayang menangkeun harta karun. Anak itu mah aing teh kudu leuwih waspada jeung hati-hati. Ih, keun sia sok didagoan ku aing di dieu Lintung. Ih, narek naon deui sia nareka? Ku aing bakal dising hareupan. Alus nama sia datang ka dieu ku aing bakal ditewak. Si Endul teh kegerendengan sorangan we. Teu lila laju ngagoledak di kugoleran di saung. Heuleut ti harita tekung silila aya nu datang. Ieu mah lain pihakna karaman maung hideung, tapi utusan ti Padepokan Ciburuy.
Ari eta dua urang utusan detayalian ti si Jot jeung Winaya anu ngahaja. Dititah ku kita papikeun mere bakal kasih Endul. Karunya cenah si Endul anu ngajaga keamanan di Karang Loa teh kapan butuh barang dahar. Kudatangna si Jot jeung Winaya teh atuh mani bunga pikeun si Endul mah. Sokomo bari barang bawa mawa bakal jang manehanana. Syukur bagja kumanjangan marane aya datang ka dieu anteran bakal euy. Nah ngahaja ieu teh kautus ku kita Pak. Bener teu salah. Kuring duaan teh ngahaja diutus ku kita Pak. Pikeun ngalongok maneh. Utamana mah ieu mere bekel euy bisi kalaparan cenah. Jeung deui kuring duaan teh arek mastikeun. Nah kumaha kayaan maneh teh, Kek? Nah, aya nu datang ka dieu teh eta pihakna Karaman Maung Hideung anu mikahayangkan eta harta karun. Nuhun pisan maraneh duaan geus nganteran bekal euy. Tah, eta anggota Karaman Maung Hideung teh memang geus datang ka dieu. Malahan mah basa memimiti tepi ka dieu teh pasang rok jeung si Lintung sabara kanca anu arek nyokot eta harta karun ngan kaburu kapegat. Malahan mah geus diwarah tanu tiluan teh. Kujang Pamuka ge geus karebut geus aya dina cekelan uing. Syukur atuh ari kitu mah. Harta karun teh masih keneh aman, kujang geus beunang karebut atuh. Enya kuring ge milu bunga nuh. Keun ku kuring duaan pasti bakal ditepikeun ka kita Pak. Pasti Ki Guru teh bakal regreg, bakal tenang. Lantaran maneh teh tetela geuning bisa ngungkulan kaayaan, bisa ngarengsekeun pasualan. Bejakeun ka Ki Guru. Tenang kitu ulah seur emutan lantaran Endul teh geus bisa ngarebut kujang Pamuka. Harta karun teh masih keneh aman. Tapi kumaha kayaan Ki Guru nah damang. Uing mah salempang inggis Ki Guru teh kaleleban. Kulantaran kujang nangis aya nu maok. Ngarasa hariwang salempang harta karun teh aya nu nyokot. Henteu ari nepikeun kagegeringan teuing mah. Tapi gawena teh ukur hulang-hulang atuh. Kana tuang oge suda. Kana ngalatih oge jika nu haroream atuh. Nyata kitu nuh. Ki Guru teh alum nguyung. Eta masih meureun kaemutan harta karun jeung kujang Pamuka. Tapi ayeuna geus karuhan beunang ku maneh mah eta kujang Pamuka. Pon kitu di dieu harta karun masih keneh aman. Pasti Ki Guru teh bakal bingaheun. Kaayaan hatena ge moal sumpeg. Pikiranna oge bakal caang deui. Nya kitu bejakeun we ka Ki Guru teh kitu. Kayaan di Pasir Loa teh aman. Harta karun teh dijagaan ku Endul. Endul oge kitu moal wakamulang. Arek terus ngajagaan di guha. Bisi-bisi aya jalma jahat anu daratang di ka dieu. Lain ukur pihakna Karaman Maung Hideung tak kitu. Nya atuh ari kitu mah keun. Ku kuring duaan bakal dibejakeun ka Ki Guru. Ayo ayeuna mah Winaya. Urang teh moal bisa lila-lila euy. Bisi Ki Guru dadeupeun jeung urang teh kudu gancang ngabejakeun kayaan di ieu Pasir Loa. Kayaan si Endul anu geus hasil atuh ngajaga keamanan. Kujang ge geus karebut kitu. Nya bener. Urang kudu sagancangna mulang di ka padepokan. Nya kitu we Endul. Kuring duaan teh moal bisa lila-lila yeuh. Kudu sagancangna mulang di ka padepokan. Ki Guru kudu sagancangna kabejaan. Nya jik bae ari arek mulang ayeuna mah. Ih, salam wae ka Ki Guru kitu. Ulah melang ulah hariwangkeun. Di dieu mah aya Endul anu bakal ngajagaan bakal satia. Teu lila anu duaan teh laju paramitan. Leos wae ninggalkeun Pasir Loa kudu sagancangna we cenah balik ka padepokan. Kita pati kudu gancang di bejaan. Lamun kujang Pamuka teh kiwari geus aya dina cekelan si Endul. Harta karun ge masih keneh aman. Teu kacaturkeun atuh duaan teh geus tarepi we ka padepokan. Langsung ngabejakeun ngeunaan kayaan di Pasir Loa. Kita pati mani bunga tu bunga nu taya papadana. Tetela geuning cenah si Endul teh bisa ngarengsekeun pasualan. Syukur ari kitu mah kula ge ayeuna mah ngarasa tenang, ngarasa regreg. Lamun kujang Pamuka geus karebut, harta karun masih keneh aman mah. Tetela eta si Endul teh bisa diandalkeun, bisa dipercaya, kajaga amanah. Sumuhun Ki. Ayeuna mah Ki Guru teh kedah tenang atuh ulah seur emutan. Keun urusan harta karun mah sareng kujang Pamuka aman atuh aman. Sumuhun kitu Ki Guru ulah seur emutan keun.
Daya nama aya Sindul anu ngajaga eta amanah. Malihan mah saurna teh moal baka mulih ka ieu padepokan satungtung kaayaan teu acan aman. Tah kitu Ki. Nya syukur. Wayahna maraneh ge kudu daek keunteran Sindul. Lamun bekal nanggeus beak wayahna kudu gantian we jeung anu sejenna. Sindul teh kudu diperhatikeun si pejitna. Kapan nyaho sorangan si eta mah si olok kejo tapi najan kitu. Ari gawe jeung tanggung jawabna mah sakitu hadena. Mudah-mudahan bae atuh Sindul teh ditang tayungan ku Gusti anu Maha Kawasa aya dina kasalamatan. Pun kitu bisa ngajaga nya nganyalametkeun harta karun nepikeun ka tepi kanu hakna ulah nepi ka karebut ku jalma jahat. Ya mudah-mudahan bae eta harta karun teh engga dugi kanu hakna. Pados Aki sareng Sindul teh leupas tina amanah, leupas tina tanggung jawab. Kita pate mani ungut-unggutan bari sajeroning hatena mengadua kanu Maha Kawasa mugia salamina kengeng panang tayungan. Pon kitu di pasualan sagancang narengse harta karun teh sagancang naragrag ka jalma anu hakna. Kitu kayaan di paguron Ciburuy. Sedangkeun ari kayaan di leuweung Sabelit urang caturkeun deui si Galing jeung si Asmo. Maranehna teh kebat we barali ka leuweung Sabelit. Kadatangan teh dibakeakeun ku Kilintung anu ngarasa bunga pasti cenah usahana teh geus ngabuakeun hasil. Hahaha. Kumaha Galing Asmo? Hasil ngabaruang Sindul teh. Kiwari Sindul geus cengkar alias geus kojor euy. Sumuhun Ki. Sindul teh parantos dibaruang, parantos diracun. Namun aya kajadian untuk hartos ieu teh. Nah, aya kajadian naon sia Galing? Asok kancang bejakeun kadawek euy. Barabat ku si Galing teu dicaritakeun kajadian nu geus karandapan. Eta cenah Sindul teh geus hasil dibaruang ku racun. Timbal geus didahar malahan mah kayana teh geus ngagoler teu walakaya. Barang dipariksa teh nyawe cenah geus sakarat, geus kitu mah laju we nyieun kuburan. Eta Sindul teh cenah layonna teh kudu dikuburkeun we ngarah yakin paehna teh. Tapi aya kejadian aneh basa layon arek diteang arek diasupkeun kana liang kubur layon teh ngadadak ngaleungit. Diteangan kadu ka dieu teh kapanggih. Nah ari kasampak teh geus aya dina liang kubur. Samalah mah hudang di we laju hanjat. Basa ningali layon hanjat tina jero kuburan puguh we cenah menir heuwas. Laju we duanana teh kalabur mangpret ninggalekeun eta pasir loa. Tah kitu Ki. Aneh puguh ge aneh. Layon teh bisa hudang deui. Allah. Lares pisan Kit. Abi duaan teh teu ngabohong. Puguh ge ngalandapan kajadian nu aneh. Nu bener sia piraku aya mayit bisa hudang deui. Nu geus paeh bisa hirup deui mah deuleu. Wah poa sia duaan teh geus gagal deuleu sia barang gawe teh. Sindul teh teu beunang karacun atawa kabaruang deuleu. Laras Ki, isim abdi duaan teh teu wantun ngabohong. Timbal teh parantos katuang ku Sindul. Pokona parantos sakarat we lah kitu tah. Abi mah teu wantun ngabohong atuh keur naon abi ngabohong Ki. Laras Ki wantun sumpah lah. Wantun disumpah pocong abi duaan teh. Leres abi mah teu ngabohong. Kilintung sakadapan memeningah ulang nah bener cenah eta caritaan si Galing jeung si Asmo teh henteu ngabohong. Ana dipikir piraku cenah nu duaan teh ngabohong da mah wanieun ari ngabohong mah. Da pasti sarieun. Tapi Kilintung teh jadi penasaran. Ku kituna atuh nangtukeun sikapna. Arek datang langsung mariksa kayaan Sindul di pasir loa. Mitra waktos na parantos tenyekapannya. Cagela urang tuna jajar carita Sindul jawara olok hejo duki ka dieu. Urang taraskeun dina seri anu salajengna. Manganhunkeun tina sadaya perhatosanana nya hapuntenna tina sadaya kakirangan lemang. Sangaranan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.